Halo Baraya, satu acan ditonton, subscribe helanya, atur nuhun. Atos Pak di Pariosna. Mohon dok, laras gitu pamai abdi teh katarajang sakit koneng. Itu Pak saur saha. Saur istri abdi dok, saurna katinggal cenah meuni koneng. Biasa nama katinggalna dino anggota tubuh. Kulitna nu karoneng. Tak ari bapa mah sanes gering koneng. Kumargi ngan waosna wungkul nu katinggal di koneng teh. Dok, abi gaduh keluhan ieu teh. Panangan teh mun digerakkeun teh sok nyeri dah dok. Tah mun dikieukeun teh nyeri pisan. Kunaon tah kinten-kintennya dok? Pami digerakkeun nyeri mah atuh tong digerakkeun panangan Pak. Moal nyeri gerak. Serius dok? Tong loba heureuy atuh da dokter. Meh teh tegang Pak. Nya paling eta mah sendina Pak anu kenging teh. Tapi kade Pak, aya hiji sendi nu bakal nyeri pisan Pak. Sendi naon dok? Nu mana? Tong nyengsieunan ah. Sendi eta tah sendirian Pak. Abang abdi duda meni kitu Pak dokter mah. Jadi hayang nyanyi ieu teh. Duda Fir'au Selebeu meledak Lenggong Duda Fir'au Selebeu meledak. Mangga Ibu, gaduh keluhan naon? Gaya keluhan nabi mah Pak dokter. Hirup mah tong loba ngeluh dok. Syukuri nu aya. Har, ai Ibu bade naon atuh ka dieu? Ya bade berobat atuh dok. Atuh urang ganti bahasa nanya. Nah, naon anu karaos teu geunah Ibu? Oh iya dok. Awak kasapanas tiris kieu. Cik, urang cek. Geuning ieu mah panas tiris biasa Ibu. Kayaknya orang pasien resep. Sawios teu kedah dok. Har, nya naha atuh bet teu kedah. Pan ka dieu teh bade berobat Bu. Ku abdi di pasien resepna leres. Percuma dok. Di pasien resep ge da abdi mah teu tiasa masak. Salah berobat atuh sigana mah Ibu. Kendahna ke rumah sakit jiwa sigana mah. Dirawat inap we di ditu Ibu.